Ari huruf istisna nyata tadi aya 8. Naon diantarana nyata ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu kusim beribadah hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ieuna urang sadaya parantos tiasa kumburiung dina ieu malpalan mulia. Udaya sanes tujuan urang kumburiung dina ieu malpalan mulia nyaeta bade nambahan ilmunahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambahan ilmunahu ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sim pribadi saya bade ngebahas masalah babul istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul istisna wa huruful istisna samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa suwain wa hala wa hada wa hasya. Jadi simpel baros ayeuna bade ngabahas masalah lapad mustasna. Ari lapad mustasna nyaeta lapad anu diiwalkeun. Lapad anu diiwalkeun atanapi dikecualikeun. Ya. Lamun urang ayeuna nya di mana-mana urang hayang nyaho kana lapad anu dikecualikeun mangka urang kudu nyaho kana huruf istisna heula nya. Kudu nyaho kana huruf istisna. Sabaraha ari huruf istisna? Nah, ari huruf istisna nyaeta tadi aya 8. Naon diantarana? Nyaeta ila, weru, siwan, suwan, sawain, hola, hasa jeung ada eta huruf istisna. Nah, karena kurang bisa nyakeun lapad mustasna. Nah, itu. Jadi kumaha ieu maksudna ya. Urang supaya lapad mustasna. Tujuanna urang nganyahokeun lapad mustasna nyaeta bade ngabarisan. Ngabarisan naon? Ngabarisan mustasna. Lapad mustasna. Kumaha ayeuna barisna? Si lapad mustasna kumaha ayeuna kumaha di barisanana? Apakah nasab si mustasna eta barisna? Apakah kudu rafa? Apakah kudu JR si mustasna? Maka di dieu urang nya kudu nganyahokeun heula cara-carana. Tadi urang kudu nganyahokeun huruf istisna karak nyaho kana lapad mustasna. Nah, di mana-mana nya ieu di mana-mana aya lapad di mustasna ku huruf ila nya ieu. Ku huruf ila. Bari sabadana kalam tamujab. Mangka lapad eta teh lapad naon? Lapad mustasna eta barisan ku baris nasab ya. Barisna ku baris nasab. Naon baris nasab nya? Aku baris nasab, bari hoy masalah nasabna. Contohna kumaha? Qomal qaumu ila Zaidan. Qomal qaumu ila Zaidan. Tah eta si lapaz Zaidan barisna kudu nasab gitu. Karena naon jadi mustasna? Karena diiwalkeun. Qomal qaumu geus nangtung si kaum kecuali si Zaid. Eta teh kecuali teh mustasna. Lamun cek bahasa Arab mah cek bahasa urang kecuali da eta lapad Zaidan teh jadi mustasna. Kumaha eta teh barisna kudu nasab karena jadi mustasna sabada kalam tamujab. Nah, qomal qaum kalamna kalam naon eta? Kalam tamujab. Kunaon sebutna si qomal qaum kalamna kalam tamujab?
karena samemeh koma teu aya maan, teu aya manafi, teu aya manafian. Tah mangka di dieu si disebutkan teh nyata kalam tamujab. Tah eta mustasnana si zaidan eta barisna kudu nasab karena tadi sabada kalam tamujab. Kalam anu teu aya nafi, teu aya nafian. Ya. Terus deui di mana-mana. Terus lamun aya lapad di mustasna nya ku lapad ku huruf ilana di mana-mana aya lapad di mustasna ku huruf ila tapi sabada kalam tamampi mangka si mustasna eta nya mangka si mustasna eta barisna menang dua wajah. Nah, di mana-mana mustasna sabada kalam tamampi mangka si mustasna eta barisna menang dua wajah. Hiji menang dibaca raba, kedua menang dibaca nasab. Itunya eta di mana-mana mustasna sabada kalam tamampi. Kumaha ayeuna contona kalam tamampi tah aya di dinya. Ma qamal qaumu illa zaidan. Ya, ma qamal qaumu illa zaidan eta karana kalam tamampi. Nah, kalam tamampi teh nya eta nu aya maan qomana. Ma qoma henteu nangtung si kaum illa zaidan kecuali si zaidan. Eta lapad zaidan anu mustasna lapad mustasna eta menang dua wajah. Menang dibaca nasab, menang dibaca rapa. Nah, ya. Si artinya menang dibaca nasab, menang dibaca rapa. Maqamal qaumu ila zaidan menang dibaca zaidan, menang dibaca zaidun. Zaid lamun dibaca zaidan jadi mustasna, lamun dibaca zaidun menjadi jadi badal tina al qaumu. Terus nyata lamun ayeuna mustasna nya, lamun aya lapad mustasna sabada kalam naon, kalam nakis ya. Sabada kalam nakis sabada kalam nakis mangka eta mangka si mustasna eta jadikeun anu kekurangan tina kalam. Lain nakis teh kurang cek bahasa Sunda teh mah. Bahasa Arabna nyaeta nakis, cek bahasa Sundana kalam kurang. Tah di mana-mana ayeuna si kalamna nya lamun cara fiil teh can aya fa'ilan. Tah eta si lapad mustasna jadikeun fa'il wae. Lamun si kalamna lamun cara mubtada teh mah nya can aya khobaran nya. Tah si mustasna jadikeun khobar. Lamun cara khobar mubtada berarti rapa. Lamun cara jadi fa'il, lamun cara fa'ilan si fiilnya si fiil can aya fa'ilan langsung aya huruf istisna langsung kana mustasna. Nah, eta jadikeun eta wae jadikeun fa'il. Lamun can aya fa'ilan jadikeun fa'il. Lamun can aya naibul fa'ilan jadikeun naibul fa'il gitu. Lamun cara can aya khabar mubtada khabar inaan jadikeun khabar ina gitu. Berarti nasab tah eta. Contohna naon? Contohna seperti ma qoma illa zaidun. Ma qoma kan tu aya panggilannya. Ma qoma berarti kudu aya qaum, itu aya qaum geus jadikeun si zaidun eta si mustasna zaidun dia. Jadikeun zaidun. Ulah zaidan ulah jadi nasab. Jadikeun zaidun sebab nasi qoma encan aya fa'ilan jadikeun ma'al berarti ma qoma illa zaidun. Dah gitu para hadirinnya. Mudah-mudahan urang sadaya nya eta sing bisa kana masalah ilmu nahunya sing bisa masalah bab mustasna. Dah. Terus deui nya eta
di mana-mana aya lapad mustasna mun di mustasna teh nyaeta ku lapad gueru ku huruf gueru nya ku huruf gueru atawa ku siwan suan sawain tah eta si mustasna barisna kudu JR. Nah, barisna kudu JR. Terus di mana-mana si mustasna ya. Tuh. Terus di mana-mana mustasna sabada. Nah di mustasna teh nyata ku khola ada jeung hasa eta menang dua wajah. Hiji menang dibaca JR, kedua dibaca nasab. Lamun dibaca nasab jadikeun maf'ul si mustasna eta. Ya. Di khola Zaidan ya menang dibaca khola Zaidin. Eta nya kutilu tah. Khola hasa jeung ada tah nu tilu eta di mana-mana mustasna Zaidun. Khola Zaidan eta menang dibaca khola Zaidan menang dibaca khola Zaidin. Itu menang kunaon eta teh dibaca Zaidin berarti jadi jar majrur. Lamun dibaca Zaidan berarti jadikeun maf'ul si lafaz Zaidan eta. Tina naon eta si huruf istisnana jadikeun fi'il madi. Tah kitu para hadirin, mudah-mudahan urang sadaya nyaeta ngarti kana bab mustasna ieu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.